kacaritakeun mah nyana hayang boga guru thariqah qadiriyah munajat ka Gusti Allah diteleponlah ku Syekh Fadil hasil munajat teh isuk-isukna ditelepon ku Syekh Fadil pan model Syekh Fadil mah di Turki nyana mah di Amerika bisa nyara rambung gitu tak Masya Allah telepon begitu ditelepon isi teleponnya bahwa cek saya Aziz saya ingin ijazah thariqah qadiriyah padahal thariqah Naqsabandi thariqah lain geus cek Syekh Fadil kita sama-sama ke Indonesia di mana di Indonesia na cek Syekh Aziz Cilongok ulah jadi hayang seri jadi bawa ke Amerika dan Cilongok. Setelah haul simkuring alhamdulillah jeung rombongan 14 mobil ziarah Wali Songo sampai Madura alhamdulillah nu dijanjikeun 8 poe ternyata 6 poe geus sebenarnya geus bisa balik jadi lancar nanaon kukula diajak balik urang balik bae atuh yang geus selesai embungeun jamaah lantaran mawa duitna loba keneh jadi can bareak duit mantak ditambahan deui barang ditambahan deui ngahutang ludes kabeh aduh jelas ba alhamdulillah salamet aya halangan naon ya unggal pangjarahan waduh dibagjakeun Masya Allah dihormat ku para pedagang ya Allah dibagjakeun luar biasa geus untung berarti pajar baroga duit meureun ku pedagang tah ieu ku cintana ka para aulia Allah sehingga alhamdulillahirabbil alamin eueuh halangan naon ngimpi macem-macem bisa jeroning jarah aya nu ngimpi kapanggih jeung kiai aya nu kapanggih jeung kos kiai teu wauh meureun di impian ngan lolobana mah jeung kuntilanak ngimpi teh atuh ngarada ge capek atuh kapanggihna jeung jurig-jurig tapi nu jelas lah loba ketentraman loba kesejukan keindahan batin sehingga kabehan ngarasa resep zarah teh ngarasa tentrem lantaran henteu diburu-buru zarahna datang ka pangjarahan zarahna mah 5 menit daharna waduh mimiti es haju baso somai haju dahar angel di pangjarahan teh lain babacaan lain eta bae kitu bantek balik zarah nambah 2 kilo kabeh balik zarah teu ngalintuhan lintuh Masya Allah ieu termasuk rahmat Allah teh nah aja mah yang lintuh soal rese tapi ku zarah haju lalintuh Masya Allah nikmat Allah pambere ti Allah alhamdulillahirabbil alamin urang haul hujan ieu geus geledag-geledug deui bae aya nu ngomong ka kula emang kieu cenah hujan teu ditahan aya bete jelema ngomong gitu
emang sepeda ditahan. Aya nu bisa hujan ditahan, aya nu teu bisa. Aya nu bisa bebeja ka Allah, lain ditahan dipindahkeun ka layan ka kersane Gusti. Aya nu diulah-ulah ku Allah ge geus ulah dikukumahakeun, ieu teu meunang dipundah dipindah. Jadi teu meunang maksa ka Gusti Allah. Eta mah nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti Allah. Tapi sakitu hujanna keur hawal mah ngarasa tiis. Pasti jawabannya tuh pasti tawa tuh. Aya tapi hujan ge teu tiis nu can kabayar kreditan. Hareudang. Tapi nu jelas hate tiis, tentrem, cuaca tiis teu pangaruh ku hujan teh, ku sebab urang cintana ka Allah, cintana ka Kangjeng Rasulullah, cinta ka para wali-wali Allah subhanahu. Nu datang tamu kamari ti Turki Syekh Fadil anu geus pernah jeung urang di majelis ta'lim. Nyana lain jelema sambarangan, luhur sebab mun urang ngadengekeun ngimpina kapanggih jeung Kangjeng Nabi Khidir. Urang bapak di dieu can orang anu ngimpi kapanggih jeung Kangjeng Nabi Khidir can orang. Aya ge belah kenca jeung Hidir mah pernah cenah. Hidir tukang lauk baseuh teh mah. Jeung Kangjeng Nabi Hidir we lain lalagaan. Berarti boga makom nya teh. Kapanggih jeung Kangjeng Nabi ngimpi teh. Masyaallah. Geus tabah puguh turunanana, puguh pagaweanana, puguh atuh naon ngaranna makom. Aya nu saurang deui mah nu urang Amerika ngaranna Syekh Aziz, kelahiran Suriah, muncak urang mah sampai SMP nyana sakola di Suriah. Kemudian SMA-na di Amerika, terus kuliah kabelah dieuna nyana boga guru ngaji. Selain di Suriah guru ngaji, salila di Amerika ge boga guru ngaji khusus. Asuplah nyana thariqah Naqsyabandiyah. Terus imahnyana di jero gereja lingkunganana. Terus ditalar ku jaga Quran, terus ibadah zikir kebelah dieuna sering kapanggih jeung Kangjeng Nabi ngimpi jeung guru-guru mursyid. Nyambunglah baktina jeung ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala. Mulai dakwah nyana di Amerika, di California. Allah karim, batur mah dakwah di negara Yahudi, di negara Nasrani. Urang mah dakwah di negara urang, di kalangan muslimin muslimat. Ngagibeg bae. Nyana mah tegar luar biasa. Terus dakwah lillahi ta'ala. Perubahan anu luar biasa sehingga dakwahnya gereja berhasil dijadikan masjid. Gambarnya keur di gereja aya, kemudian dijadikan masjid. Takjub kula lain lalaga setelah ngobrol. Terus janda dakwah
Dipanggillah nyana kedua tokoh, hiji tokoh Yahudi, kedua tokoh Nasrani, ku dahsyat-dahsyatna nyana dakwah di Amerika, sehingga diskusi tilu tokoh terhebat di Amerika, Yahudi, Nasrani jeung nyana. Akhirna perdebatan anu sengit dimenangkeunlah ku nyana. Masya Allah. Mulai orang Amerika arasup Islam, terus lain puluh, lain ratus ribu masuk Islam teh, ngarebu. Jadi pusat perhatian lah di California, Syekh Aziz, ribuan masuk Islam. Panggillah ku tentara Amerika sebanyak 2000. Didinya lah ngayakeun tanya jawab. Andai katanya eleh pertanyaan belah dituna ditembak, belah dina di sel penjara, dihadapi ku jana dengan lapang dada. Pertanyaan-pertanyaan nu dilontarkeun ku tentara-tentara Amerika dijawab dengan tenang, dengan kalem. Masya Allah, selesai pertanyaan, tentara Amerika ngahormat kabeh ka nyana lagi, amannya na keluar tanpa aya kumaha kumaha. Bakin loba nu arasup Islam teu bisa katahan hidayah ti Gusti Allah terhadap umat-umat nu aya di Amerika arasup Islam terus. Kelantaran kabelah dieuna jadi pusat perhatian, maka nyana boga cara walaupun asup Islam tetap salib digantungkeun bae di dieu. Sebab geus aya kadenge ti pihak pemerintah akan ada pembantaian. Maka arasup Islam tapi tetap salib ngagantung. Keluar lelempangan di kantor, di pasar aya salib, ketika di imah nyana maca Quran, belajar sholat dan lain sebagainya. Ribuan wasub Islam, perkumpulan zikir nyana ketua jamiah Islamiyah se-Amerika, lain letik-letik jelema. Terus zikiran makin pinuh lantaran menjadi pusat perhatian, dibagi tempat-tempat ulah katingali kitu naon ngaranna ulah mengundang fitnah. Terus sampai ayeuna baheula nyana ku guruna masih dibebaskeun pakaian make calana, kadang teu make kopiah. Di akhir-akhir ieu mah nyana geus teu beunang tetep make kopiah, make sorban, make jubah. Tengah-tengah kota California geus nyarahueun asal nu make jubah, make sorban adalah Syekh Aziz. Jelema kabeh nanya Syekh Aziz. Nyana cerita tentang di California, di Amerika geus lain lalagaan, aman untuk di California. Nyana sering panggil mundar mandir terus didatangan, baik ku tokoh Yahudi maupun ku tokoh Kristen, tetapi terus kujada didatangan, dihadapi, bahkan sababara pastur nu asup Islam. Ketika di gereja tanya jawab jeung manehanana, selesai tanya jawab, pasturna nu asup Islam. Kabeh nu aya jamaah di jero gereja asup Islam. Datana ditingalikeun ke kaula, data arasup Islam. Qur'anna dibawa ku nyana. Masya Allah. Kacaritakeun mah nyana hayang boga guru thariqah qadiriyah, munajat ka Gusti Allah, diteleponlah ku Syekh Fadil. Hasil munajat teh isuk-isukna ditelepon ku Syekh Fadil pan model. Syekh Fadil mah di Turki, nyana mah di Amerika, bisa nyara rambung gitu tak.
Masya Allah. Telepon, begitu ditelepon, isi telepona bahwa cek saya Aziz, saya ingin ijazah Thariqah Qadiriyah. Padahal Thariqah Naqsyabandi, Thariqah lain geus. Cek Syekh Fadil, kita sama-sama ke Indonesia menyaksikan manaqib Sultan Aulia di Indonesia. Di mana di Indonesia? Cek Syekh Aziz, Cilongok. Ulah ge jadi hayang seri. Jadi bawa ke Amerika dan Cilongok. Masya Allah. Padahal manu hadir nasapira Haji Mamun, Haji Junaid, Haji Sueb. Lah paling hebat Haji Pendi. Apalagi karar itu dua hadir. Aku udah dibawa Cilongok ke Amerika. Ya Allah, ya Rabbi. Hasil obrolan di telepon, oke nyana ngan encan pati 100% di hati. Kunaon atuh petingna terus munajat ka Gusti, ngimpilah kapanggih jeung jelema ribuan tilu poe deui ka berangkat ka dieu. Kapanggih jeung jelema ribuan, jamaah ribuan, aya jelema make jubah gagah, jangkung gede gagah, udang-udangna gede, langsung tiup di tengah-tengah ribuan manusia, ribuan jamaah, nyana nyamperkeun sasalaman dina impian. Begitu sasalaman ditanya saha mun cek bahasa urang mah. Begitu ngajawab ana Abdul Qadir, langsung nyana sasalaman nangkep beres geus kapanggih lah nyana aya obrolan dina impian. Rindu nyana aya gegeraan ka Indonesia. Langsung nanti poe berangkat datang ke Indonesia menghadiri heula Maulid di Habib Lutfi. Setelah Maulid di Habib Lutfi malam Minggu ka Cilongok ka dieu ningali suasana di Habib Lutfi istimewa ngan lain anu dibayangkeun kos di impian. Barang asup ka Cilongok ka dieu lantaran 3:30 encan kumaha-kumaha kakarak ningali kaayaan suasana bari hujan. Jelema ngambreg kagetnya nah. Di mana datangna eta jelema kosiraru bae. Sakitu ge hujan nya nyaritakeun katir motor kasir tapi jamaah ceuk urang mah teu robah. Ieulah kaajibanana. Terus jelema ngayapak ceurik nyana ningali di jendela ceurik lantaran ningali ka dieu itu asa dina impian. Kos gitulah cerita impiannya nak. Can dipanggil isuk-isuk selesai zikir, milu nyana zikir terus dan milu nyana di villa sambil istirahat lantaran datang 3:30. Terus sambil istirahat milu zikir terus cerik kaget neuli jelema teu rarobah zikir. Sepengalaman nyana di Amerika, di Irak, di Turki, di Iran, di India, di Pakistan, nyana geus keliling zikir-zikir thariqah, hujan mah bubar bae. Tapi di dieu mah henteu nyana nanyakeun naon rahasiana. Oh, dahar heula. Dahar heula jadi teteg jana. Apa parahnya lagi seri. Nah iyalah lain sambarangan sangu jeung lain sambarangan daging nu teu dahar mah eta teu teteg. Teu teteg tapi lamun nu dahar teteg aja dibere galedeg sing jeleger ge. Atuh terus bae eta aya rahasia tah. Masya Allah datang ka ludes eueuhna naon. Ya kabeh. Jadi lamun dihitung kabeh ieu
mah mundi globalkeun eta mencit datang ka 64. Masya Allah lauk sekitar bangsa 4 ton lain aduh ente nu ngadahar sudah ente ngadahar guys biasa saya tiga can Masya Allah kos gitulah haul luar biasa nyana terus memeh dipanggil ke masjid geus hayang geura ka masjid hayang geura kapanggih cek jada jeung kula can kapanggih lah sekitar jam 9 setelah zikiran selesai pas dimulai telila nyana datang terus ngarasakeun syahdu ngarasakeun tentrem nikmat cik kula bareng sasalaman karena kapanggih doang geus rada lain deui jelema luhur ieu kadeuleu dina mata kadeuleu dina tingkahna oh lain sambarangan jelema can boga dongeng eta ngan geus katebak bae lain jelema sambarangan terus nyana nyaritakeun impian dikabaturkeun padahal impian nyana berarti kan lain lalaga mun urang sompral mah wali tah maka jeung kuku bahagia mun disompralkeun bah ngan la ya'riful wali ilal wali eueuh nyawa ka wali kecuali wali jadi ku husnuzon bae lain lalaga ngendong nyana ngendong kula teu bisa nemonan penting mah sadajan aya janji jeung Habib Lutfi penting eta bakal datang tapi kula ngantuk teu maksud sare langsung rebahan reup sare padahal bari nungguan Habib Lutfi meureun telepon tadi angkat-angkat cakela pasti hes nyara gitu ka dieu deui aya ka dieu deuk sanu ngabaturan meureun sakjana ieu telepon tadi angkat-angkat sarare capek akhirnya Habib Lutfi geus datang ka Bitung ge liwat bae ka dieu bakal dieu liwat terus balik deui sebab telepon eueuh diangkat ku di dieu pasti capek bener sakjana ge husnuzon nya ge daripada ka dieu haju teu paruguh mending balik deui hasil isuk-isuk lah ngobrol kula sekitar jam 9 nyana keliling-keliling ka dieu ka majelis ka ieu taajub loba hal-hal secara batin anu kunyana katempo kunyana dicaritakeun secara khusus jadi sangat taajub sepanjang hidup cakna paling taajublah di dieu kujunyana ka kula ngajak ka Amerika kekeh kujara dek diajak ka Amerika titah dakwah di Amerika sekula teh dakwah di ditu pan kula mah ye wala Arab wala Inggris teu bisa bahasa Arab teu bisa Inggris cekna no problem. Oh, masalah cakira urusan bahasa mah pokoknya ke Amerika haju dakwah cekula di ditu bahasa Sunda bae burung haju kuat tuh di ditu mun make bahasa Sunda ja bahasa Melayu gitu bisa kula mah ceknya anak aya perkumpulan Islam di Amerika dipimpin ku nyana bahasana anu Jawa mun cara kurang bahasa-bahasa daerah anu Melayu nu Sunda engke aya penterjemah cek kula hese tetep bae sebab kula mah bahasana hese cek jana dakwah mah lain make bahasa ieu tapi make bahasa ieu nu karasa kunyana berhasilna dakwah adalah ku kolbu dakwah kulisan mah ambalayah di unggal negara tapi lain makin bagus umat makin jahat nyana nyaritakeun di pejabat ge bararisa ngomong mah nyaritakeun haram halal padahal nyana nu korupsi ih cekula jaheul oge warega dieu tah kos gitulah
nu diperlukeun malain bahasa lisan tapi bahasa batin ku datang nage ku neule ku ngomong makomo bakal aya perubahan-perubahan kitulah ahli-ahli Allah memandang dakwah teh mun urang ngandelkeun omong ambalayah tukang ngomong mah tapi pan kieu-kieu bae nu diperlukeun adalah make kolbu kadang ku cicingna bae ge jelema jadi bertanya-tanya jadi berubah kos gitulah jadi tetap kekulanya dek ngajak ke Amerika iraha waktu kenyana mungkin telepon mungkin ka dieu dek ngajak gitu ke Amerika cek kula insyaallah sabaraha urang atuh nu dek dibiayaan mah kula doang Haji Pendi mah ngongkos sorangan ya Allah ya Rabbi jadi Janet sangat takjub sangat luar biasa jeung aya da sentuhan-sentuhan batin ketika kula nyarita walaupun nyana teu paham bahasa kula tapi nyana bisa memahami maksud-maksud caritaan gitulah kula ditanya kok bisa kos kitu tah oh lantaran Allah mere pengertian ka hambana binurillah caknyana ku cahaya Allah ka jero hate dengan bahasa nu beda-beda tapi paham bener lantaran urang ge ka bahasa kebo kadang ngarti ka bahasa embe kadang ngarti ngarti woi budak embe tah hayangeun nginum tah bokeun cai ngarti urang oh jahe barang dibere cai cicing eta pan ngaranna eta petani ngarti ka bahasa embe bahasa kebo oe ngarti petani mah bahasa sapi ka bahasa hewan bae ge ngarti atuh komo ka bahasa manusia saya awewe asal senyum saeutik bae geus ngarti eta penuh arti eta nu kos kitu di balik senyum ada cintrong eta aduh eta kan ngaranna bahasa gitulah sekelumit tentang Syekh Aziz anu luar biasa ternyata barang ngobrol horeng lain jemas jelema sembarangan jelema anu sangat dihormati dikagumi di Amerika ayeuna boga sejarah nyana geker leutik keneh waktu di Suriah begitu nyana ngaji ka hiji guru kakarak ngejah doang guruna cium tangan ka nyana guru nu sakitu pinter jeung hebatna cium tangan nyana kaget embung atuh budak dicium tangan seuri bae guruna terus saya ngaji mah ngaji ke isuk datang sasalaman dicium tangan deui ku guruna kadua kali katilu kali marah nyana masa guru cium tangan ka orok nyana embung akhirnya teu ngaji-ngaji tetep digerokeun ngaji deui nu sejen tanya aja mah bertanya-tanya aya sababaraha nu memperhatikeun nanyalah ka eta guruna mun ceuk ngomong urang mah kok mama kunaon cium tangan ka budak diperhatikeunana lain lalagan sebab sakali dua kali sampai tilu kali sampai budak marah tega jawab guruna cek guruna moal dijawab deuleu engke geus gedena geus katebakeun tah ku guru berarti eta guruna wali tuh lain lalagan deuleu cek cenah geus gedena eta keur gejah keneh geus katebak meureun kadeuleu tanda-tanda jelema luhurna bener bae geus gedena pohara nah ieulah kacaritakeun nu nanya harita hirup keneh ketika nanya kunaon cium tangan terjawablah ayeuna nyana apeng-apengan dakwah tanpa aya kasieun boro-boro di negara Islam cek nyana Indonesia mah sangat indah enak aman tentrem ngeunaheun cacak-cacak nyana di negara Yahudi di negara Kristen di Amerika nyana dengan tenang bae kalem bae Masya Allah patokana hiji mati hanya satu kali
sakitu bae ketika orang maut keur aya dina dakwah surga buka. Ketika orang maut keur aya dina li'ilai kalimatillah pintu surga langsung buka. Jadi urang kuari keur kieu keur ngararaji ngadengekeun kitu kalam-kalam Allah li'ilai kalimatillah ngaluhurkeun agama Allah sanggup warung dikunci di imah lantaran eueuh hadampan di kitu. Namun aya mah pelayan moal dikunci. Tinggalkeun imah, ninggalkeun warung perusahaan. Eta teh kapan bahasa eta mun dijabarkeun mah. Sia tutup mun nyana nanya cak imah deuk ka mana emang kaji? Cak imah ngaji kan kitu teh. Mun nanya mah nyana mun kadenge cak warung aing ieu ditutupan kunaon? Ngaji. Saurang deui cak warung teh ieu mah ditutup. Oh nu ngaladenan. Geus ngaji aing mah ngaji. Pan kitu tah bahasa mun dijabarkeun mah. Mun dijabarkeun mah kitu cak motor deuk ka mana ieu paminggu ngaji. Cak nyana teh cak motor teh oh ngaji. Heuh atuh kitu. Urang teu ngomong ku bahasa-bahasa eta bakal mun dijabarkeun bakal cara bahasa urang. Bakal cara bahasa urang nanya nyana ge mobil ge nanya mobil deuk ka mana Pak Haji ngaji. Eta sanu di tukang jahe. Atuh mobil ge oh campur-campur nih kalau bomong cek ya gitu ya. Jadi ya tuh bahasa-bahasa itu pun dijabarkeun udah sarua jeung bahasa urang. Dan nu mantak di akhirat teh kudu hese-hese ge pertanyaan aja jadi dunia kene ge geus kajawab ku urang. Komong ke di akhirat atuh. Allah Maha segala-galana. Nah kos gitulah perjalanan tentang Syekh Fadil manggeus jelas. Kemudian Syekh Aziz seperti itu nyana ke Mekah kukula ditanya kemarah entah Mekah cek nyana sakali kakarak sakali ke Mekah ngan begitu sakali datang ke Jeddah ditanya warga negara Amerika maksud dek naon ya maksud dek hajian di samping hajian dek dakwah nyana langsung dibere pisana 5 tahun nyana mah ditandatangani pisana Mekah 5 tahun langsung di Mekah nyana 5 tahun dakwah nyana di Mekah di Madinah terus keliling-keliling diajak kukula ditanya ai di Mekah makan Wahabi nyana seri Mekah zahirna loba Wahabi batinna loba ahli sunnah wal jamaah nu kanyahoan kumaranehanana karena kejamna negara karena kejamna pemerintah kudu Wahabi maka lisan orang Arab Wahabi tingkahna Wahabi batinna mah 60% ahli sunnah wal jamaah bahkan ahli-ahli thariqah loba di Mekah nyana anu geus menjajaki selama 5 tahun mun salah saeutik zahir mah bid'ah salah saeutik bid'ah salah saeutik batinna mun ditelusuri ku urang di Masjidil Haram di Masjid Nabawi tetep loba ahli thariqah kaharti kuku lagi kos gitulah jawaban manehanana nu kujadang geus dijajaki nyana kumpul zikir di Mekah zikir di Madinah tetep cek nyana lain saeutik orang Mekah jeung orang Madinah nu zikir teh mimiti 10 ngaratus datang ka ngarebu tanpa sepengetahuan jadi cek bayar cek manehna ge loba di Mekah ahli-ahli thariqah urang Mekah kula ge akhirna mere nyaritakeun pengalaman kula di Mekahnya seri bae sebab kitu umroh kamari datang ke Mekah begitu datang ke Mekah orang Arab aya nu mere kitab begitu dibuka kitabna kitab Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani umroh kamari kula kaget kok urang Arab asli urang Mekah bisa mere kitab jeung ko nyaho deui ka kula bahwa kula teh osok macakeun kitab Tuan Syekh. Nah itulah satu pengalaman ke umroh kemari berarti lain saeutik di Mekah ge ngan zahirna seperti Wahabi batin nama tetep mual bisa dileungitkeun kunyana geus kajajaki caritanya di Mekah selama 5 tahun tapi henteu sampai 5 akhirnya cuma 4 tahun ka Amerika deui
Jadi paling terkesan pengalaman zikir selamanya na kunjungan ke negara-negara nu paling berkesan di Cilongo lantaran hujan atuh terobah nyana teu nyahoeun nu mantak terobah di samping geus dahar pan pangangon sapi kabeh di dieu. Tukang ngawan kebatu tuh bapak lagi tukang hujanan juga nanti jauh pajar kos di Amerika beureun di ditu. Bugu di mah tukang ngangon kebo kabeh. Itu nya mah teu sieun ka hujan. Ya tukang ngangon mah hujan naik kebo pan nya mah. Oe bari luar kebo. Mantak teu sieun ku hujan. Dah etalah pengalamannya na masyaallah urang kamari kumpul jeung jelema nu sering ngimpi kapanggih jeung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jeung nu pernah ngimpi kapanggih jeung Kangjeng Nabi Khadir alaihi salam pernah ngimpi jeung Tuan Syekh Abdul Qadir bahkan nu saurang mah cucuna urang bangga sanajan teu sasalaman kundeuleuna bae ge malaikat jaho ke di akhirat urang dicatat sebagai murid Tuan Syekh Abdul Qadir al Jailani qaddasallahu sirrahul aziz di mana geus dicatat di bukuna Tuan Syekh bakal deuleu di stabuk moal waka ka sorga mun murid-muridna nu ditulis di dinya encan arasup ka sorga. Itulah keistimewaan karamah Tuan Syekh Abdul Qadir al Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Setelah haul minggu pertama libur, minggu kuari urang ngaji deui, urang masih keneh ngabahas tentang dakwah dam jeung kosam. Ieu mah keur memejihna nyaritakeun tentang dakwah-dakwaan, tentang sumpah-sumpahan anu ngalaksanakeunana tetep di negara. Lamun daulat negarana daulah Islamiyah khalifah. Kulantaran di urang mah daulahna lain daulah Islamiyah, undang-undangna mah akur. Pelaksanaanana nu berbeda. Hukumna mah teu jauh berbeda. Jeung undang-undang anu ditulis KUHP di Indonesia hanya pelaksanaan hukum nu berbeda. Sebab urang mah mengacu ke hukum Belanda, campur-campur. Innama yasbutu mujibul qisasi tayalian pasti berarti tetap anu ngawajibkeun kana qisas teh biiqrarin ku sebab iqrar Zaid ngabunuh Ki Umar setelah tewa Ki Zaid diintegrasi akhirna dengan berbagai pertanyaan ngakulah Ki Zaid bahwa Ki Zaid sebagai pelaku pembunuhan terhadap Ki Umar. Jadi Ki Zaid nu ngabunuh ka Ki Umar ngakunyana, maka tetaplah mujibul qisas, bunuh deui. Ki Zaid kakenaan ku hukum qisas yane anna nafsa bin nafsi, membunuh ya bunuh deui. Bisana Ki Zaid dibunuh deui lantaran mengakui bahwa Ki Zaid melakukan pembunuhan terhadap Ki Umar. Au adlaini atawa ditetapkan hukum qisas ka Ki Zaid teh ku sebab aya dua saksi anu adil, dua nana aya Muhammad jeung Ahmad sebagai saksi bahwa Zaid telah melakukan pembunuhan terhadap Ki Umar. Setelah diteliti keberadaan Muhammad jeung Ahmad anu menyaksikan bahwa Ki Zaid selaku
pembunuh terhadap Ki Umar teliti horeng Muhammad jeung Ahmad bener-bener adil jatuhilah hukum kisos terhadap Ki Zaid lantaran aya anu netepkeun pelaku adalah Zaid seorang dua manusia anu adil Muhammad jeung Ahmad. Ieu makan urusan di negara ieu mah kos kieu. Mantak ieu mah urang tuker mah undek hujan. Aju tadi geus ngawuduk, aju ngajina ge ngaji kos kieu. Atuh geus masalah. Cak nu di tukang teh kudu dibejaan kiai. Nu belah kidul mah malah geus teu nyaho kaler kidul. Geus satu masing-masing bae. Kula-kula tuh nyana-nyana. Wal mali ayin lama yasbutu mujibul mali bizalik aya lian bisa tetap nu mengemistikan kana harta ieu bizalik ku ikrar atawa ku dua saksi anu adil sarua bae ketika membunuh ketika manehanana kitu disaksian atau ngaku nyana ngabunuh kesalahan atau ngabunuh nate kitu sibi amdin atau ngarusak anggota na ieu bisa pengakuan langsung anu engke dibayar ku harta diat berarti atawa ku dua saksina bisa ku dua lalaki anu araradil atawa bi rajulin wa imra'atain ku hiji lalaki jeung dua awewe Zaid melakukan pembunuhan terhadap Ki Umar nyana tedekeun ngaku ngan aya saksi-saksina nu hiji lalaki ngaranna si Ahmad nu kadua mah awewe nu hiji Fatimah nomor kaduana awewe si Zainab Fatimah jeung Zainab anu araradil anggap hiji lalaki dihijikeun jeung lalaki nu hiji jadi sarua jeung dua bisa dilakukan kisos dengan disaksian ku rajulin wa imra'atain dawa innama yasbutu mujibul mal misal bi rajulin wa yaminin ku hiji lalaki neangan saksi deui Allah neangan dua awewe ngan nyana sanggup sumpah wa yaminin jeung sumpah silakan Ahmad sorangan bae nyaksian bahwa pelaku pembunuhan terhadap Ki Umar adalah Ki Zaid teu kuat sorangan mah kudu dua saksina atawa tilu nganu dua awewe salah adil ieu mah neangan saksi jadi ngan Ki Ahmad dadang ngan nyana sanggup sumpah silahkan bae birojulin wa yaminin seorang laki tambah ku sumpah. Masya Allah. Walau afanil kisosi di mana-mana jelema anu ngahakana kisos Zaid terbunuh kemudian atuh Ki Umar Zaid adalah pelaku pembunuh terhadap Ki Umar berarti keluarga Ki Umar mustahikul kisos anu ngahakana kisos nu ngisos ka Ki Zaid teh adalah keluarga Ki Umar kuari keluarga Ki Umar teh ngahampura nu dimaksud liaqbala lil mali rajulun wa imra'atani supaya narima kana harta seorang lalaki jeung dua awewe anu nyaksikeun kana yen pelaku adalah Ki Zaid lah geus kuari mah dihampur bae supaya narima kana diat ulah dibunuh deui hampura engke kan meunang tah harta ojol kuari mah tidak kisos kana diat ieu lam yuqbal bil asah teu bisa diterima nurutkeun ceuk kaul asah
tapi cekal sahih mah bisa bae walau syahida wallahu a'lam bissawab.